Jadi orang lajengkeun dina perkawis sifat wajib di Gusti Allah kama qala nadom. Kedua kidam ngarana tipayun Allah ayana daya mimitina ari anyar temu Allah. Orang lupa heula Sunda bae. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu jeung wajib bihaqi ta'ala dina Allah ta'ala naunal kidam sifat kidam wa manau jeung ari artana sifat kidam annahu ita sajana Gusti Allah lahu ala ita daya mimitina lahu ta'ala Allah ta'ala wa didu jeung ari lalawanan sifat kidam maludus wa tanyar wa dalilu jeung ari dalilna ala dalika nunudukeun yen Allah kasifatan ku sifat kidam anna wa tasanyana Gusti Allah langkan lamun aya hadisan tanu anyar la taja yaktibu mikabutu Allah ilamu disin kanu nganyarkeun wa wajeng ari Allah butuh kanu nganyarkeun mualun eta mustahil wallahu alam. Qauluhu wa yajibu ya qaul musannif Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa yajibu fi haqqi ta'ala al-qidamu wajib akal goriji ngarti yen Allah kasifatan ku sifat kidam bari eta sifat kidam teh hak ayana di Gusti Allah tentang perkawis pihaki ta'ala mengojon atas bahasanan dipayun Allah subhanahu wa ta'ala kasifatan ku sifat kidam. Ieu sifat kidam teh kagolongkeun kana sifat salabiyah. Pami sifat wujud mah disebat teh sifat nafsiyah. Naon atuh kiai aya artina kidam teh cek basa urang nama ti heula. Sementara ari ti heula teh eta sok dijieun basa sapopoe contoh Mang Ojon rek nyampur mingonan ka Mang Arul. Misalna teh Mang Arul cek Mang Ojon teh aya urang mingonan. Cek Mang Arul teh jon cung mane ini ti heula kek kula nuturkeun pandeuri. Tah basa ti heula teh sok dijieun basa sapopoe ku urang. Basa ti heula teh kidam mun basa Arabna nama teh. Kusabab sakitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri ngabagi ieu mana kidam secara makna dibagi karena 3 bagian. Hiji aya nu disebatkeun kidam idopi. Naon hartosna kiai kidam idopi? Ti heulana perkara nalika dibandingkeun jeung anu sejen eta tah ning Siti ai mah kasimal ku Siti mah euy. Contoh seperti ti heula bapa lamun dibandingkeun jeung anak, tapi lamun dibandingkeun jeung aki mah eta si bapa henteu ti heula gitu. Nu kadua kidam teh aya kidam zamani. Naon hartosna? Ti heulana perkara geus lila zamana tapi kapiheulaan ku henteu aya nyaeta ti heulana ieu ayana ieu alam dunya. Nu katilu kidam teh aya kidam hakiki aya kidam dati. Ieu nu dimaksud sifat nu wajib di Gusti Allah. Nomor kadua nyaeta kidamna teh kidam hakiki atanapi kidam dati. Naon hartosna? Ti heulana hanteu kapiheulaan ku hanteu aya. Ti heulana hanteu nyarane kana ayana nu sejen oge ti heulana hanteu kakurung ku zaman. Ti heulana atanapi ti payuna Gusti Allah. Nah untuk kiai ari ngaran zaman cek santri mah ngaran zaman teh sok tuliskeun didinya Neng Siti, tuliskeun didinya Mang Ojot, Mang Arul ge eta mah moal buku diutak-utak bae. Pulpen teh teuing nulis naon tapi ditingali siga aya gambar eceng bangun keur kasmaran. Tuliskeun didinya Mang Arul tuliskeun. Tarikh zaman teh muqaranatun mutajadidun mau'umun limutajadidin maklumin idalatan lil ilhami. Eta tarikh zaman barengan perkara anu anyar anu geus anu masih negatif
karena perkara anu anyar anu ayana geus positif demi pikeun ngaleungitkeun kasamaran anu aya seperti kitu tah tarif zaman teh ku sabab ningali tina tarif ieu atuh kaluar ti Gusti Allah teh naon makulat mata lain kulat untu ning siti lain tapi makulat mata hartikeun eta teh cek bahasa urang nama makulat mata teh bahasa anu nuduhkeun kana zaman teu aya di Gusti Allah mah seperti kieu ayeuna kamari isukan tahun bulan minggu jeung sajabana da bahasa eta mah ayana ge di makhluk ku sabab sakitu lamun seun aya nu nanyakeun kieu ka urang ieu mangojon matak pentingna ngaji akidah teh sifat wajib di Allah teh sok dianggap enteng fardu ain kewajiban anu teu bisa diwakilkeun masing-masing lagi kudu bisa ieu mah ieu teu bisa diwakilkeun ieu mah fardu ain lamun seun aya nu nanya kieu ieu ka urang ieu ti iraha ayana Gusti Allah atawa nepi ka iraha ayana Gusti Allah tong dijawab sabab eta patarosan dihukuman batal cek hukum syarak gitu. Janten Allah mah kasifatan ku sifat kidam kidamna hakiki atanapi kidam dati naon lalawananana atuh wadiduhu al-dusu lalawananana mustahil Gusti Allah anyar mana dalil akalna anu ngabuktikeun bahwa Allah kasifatan ku sifat kidam bila mana Allah hanteu kidam pasti ayana Gusti Allah kapiheulaan ku hanteu aya sedengkeun proses tina hanteu aya kana aya tangtu ngabutuhkeun kanu ngayakeun tah ku ayana sakitu mustahil Allah ayana aya anu ngayakeun atawa mustahil Gusti Allah anyar dalil Al-Qur'ana anu nguatan kana dalil akal pidawuh Allah dina surah Al-Anbiya ayat 22 laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata lamun sebukti aya deui pangeran di antara langit jeung bumi salianti Allah anu maha tunggal la fasadata yakti ruksakna ieu bumi jeung langit model Firaun pan ngaku-ngaku pangeran dari orang ge aya di Indonesia pangeran di Ponorogo da sanes pangeran di masuk di dieu sanes jeung di eta mah teu ngakukeun pangeran teh lamun Firaun mah heueuh si eta mah mata tong dituturkeun ge laku lampa Firaun teh da urang teh bukan di ibadahan berang jeung penting teh iwati Gusti Allah eta dalil Al-Qur'an anu nguatan kana dalil akal mana dalil Al-Qur'ana anu nuduhkeun yen Allah kasifatan ku sifat kidam pidawuh Allah keneh dina Al-Qur'an surah Al-Hadid wal awwalu wal akhiru ari Gusti Allah anu pangpayuna hanteu aya mimitina jeung hanteu aya tungtungna saterasna saalit dieu aya dina basa Arab pengertian di sinareng nakit di sinareng nakit teh hartos nama sami lalawanan tapi tujuanna beda naon ari did mah bahasa anu hanteu bisa kumpul dina hiji titik jeung duanana hanteu bisa kumpul dina hiji titik seperti kumaha seperti hideung jeung bodas moal bisa kumpul titik ka mana beda eueuh ke jelema anu belang eueuh mun hideung mun bodas gitu lamun nakid mah bahasa anu hanteu bisa kumpul dina hiji titik tapi duanana hanteu bisa leungit intina kudu aya salah sahijina saperti berang jeung peuting kasimpulanana Gusti Allah kasifatan ku sifat kidam kidamna kidam dati atanapi hakiki piheulana
hanteu kapelaan ku hanteu aya, hanteu nyarane kanu sejen, oge hanteu kakurung ku zaman. Lalawananana mustahil Gusti Allah anyar. Dalil Al-Qur'ana wal awalu wal akhiru, cekna domna kadua kidam ngarana tipayun Allah ayana hanteu aya mimitina ari anyar teh muhalna. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala al-baqa'u wallahu a'lam.